Ya Allah, bayangkan ku orang wajah indung orang, bapak orang nu ayeuna geus sarare, senyumannya yang luar biasa. Orang kerletik disusuhan ku indung orang, di pakaian nu alus dibedakan ku indung orang. Ya Allah, hayang nanaon dicumponan ku indung jeung ku bapak. Lebaran, tiap lebaran dipameurekeun baju, dipameurekeun calana, dipameurekeun sepatu, padahal indung jeung bapak teu kabeuri baju-baju acan. Yang penting ningali budakna bahagia, indungna bahagia pisan. Hayang jalan-jalan keluar kota, hayang pelesiran diajakan ku indung jeung bapana. Lamun boga mobil jalan, bapana nu nyupiran, indungna di tukang, barudakna hayang dihareup melehan indung mah. Sok neng jeung acep dihareup, ningali heureuy jeung keluargana indungna subhanallah moal kadaharan bari dihuapan budak mah dihareupna. Padahal indung lagi lapar, can hayang dahar. Yang penting anakna heula sareubeul, sarua salakina ge atuh bapana ge. Keun bae barudak urang heula sing seubeuh, gampang urang mah keneangan. Ya Allah, perjuangan ibu dan bapak tidak akan tergantikan oleh kalian wahai anak-anak. Ibu yang luar biasa berkorban, ayeuna aya keneh indung urang jeung bapak urang. Bayangkeun urang balik di dieu, indung urang geus terbujur kaku. Masyarakat geus kumpul, urang katanya aya naon ieu teh Kang? Aya naon ieu teh Ceu? Neng, indung mah neng geus maot. Ilaha, tadi jam 10 neng. Neng teh nyaho. Memang kematian Allah yang menentukan. Ari bapak mana? Bapak mana ki ayeuna keur di perjalanan. Balik bapak. Isuk-isuk lain manggihan anak-anakna, justru bapana nyusul pamajikanana. Dibawa lain jasad nu hirup, kalau ka jasad nu geus maut. Ngajerit budak lagi, ya Allah, beri dulu anak-anak atuh ya Allah. Saya belum berbakti kepada orang tua saya ya Rabb. Pakarak teu jorowokan ari indung jeung bapak geus eueuh mah. Ari keur aya diantepkeun wae. Dititah ku indung kadang-kadang ngambek, dititah ku bapak kadang-kadang ngambek. Mama asa ditahan wae neng. Nu lain atuh mah ditahan da anak mama teh loba lain neng ngumpul. Ya Allah, eta ngalawan ka kolot kos kitu. Neng teh geus capek mah geus pangajian, neng teh geus sholawatan. Tuh si atuh nu si itu nu tara sholawatan. Justru ketika Anda sholawatan, akhlak Anda lebih baik daripada yang lainnya. Dititah ku bapana, saya pangmelikeun beas ka ditu atuh Pak era lah. Ulah urang wae urang teh geus capek geus sholawatan. Nu lain mah atuh meuli beas mendeget ieu. Ya Allah, banyak ucapan-ucapan kami yang menyakiti kepada orang tua kami. Banyak perbuatan kami ya Rabb yang menyakiti orang tua kami. Tapi orang tua kami tersenyum melihat tingkah laku anaknya seperti itu. Era mah era kalau teh, tapi dah mau ngomong kabatur, dipendam ku sorangan, kesel mah kesel kalau teh, tapi tara ngomongkeun kabatur, senyum jeung senyum. Padahal ningali kalakuan anak nu kos kitu, ya Allah, minta ka Allah, munajah ka Allah indungna supaya baik. Urang hadir ayeuna sholawatan, urang hadir ayeuna di majelis-majelis yang luar biasa mengagungkan Rasulullah. Ikuti akhlak baginda Nabi. Pesan ti Habib, muliakeun kolot anjeun, saenjan kolot anjeun dibawa ke alam kubur. Saencan kolot anjeun ninggalkeun anjeun, buru-buru deketan, bisi eueuh waktu deui berbakti kepada orang tua kalian. Isukan dongkap ka indung, cium panangana, dekap ibumu, raih ibumu, nyuhunkeun hapunten ka indung, kamu dimaafkeun ku indung, anjeun bakalan bahagia dunia akhirat. Cium panangan bapak anjeun, dekap bapak anjeun, minta maaf ke bapak anjeun, dimaafkan ku bapak, hidup anjeun bahagia dunia akhirat. Ya Allah, sasarangan orang baca ya Rasulullah sadayana sing kompak. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syah. Sadayana
عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Rabb.